Dawuh Allah dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lamun rumasa diri pribadina mukminat eta teh diparenta ku Gusti Allah kutiba geus dipardukeun alaikum ka aranjeun naon asyamu puasa. Jadi bayahna kejumpanan rukun Islam nomor kaopat diparentah puasa nya urang kudu puasa. Di alam dunia tidak sifat papasan. Aya anu sholat pasti aya anu teu sholat. Lamun aya anu ngaluarkeun zakat pasti aya sagedeungeun anu teu ngaluarkeun zakat sanaos atos nisab. Nyata urang ngajalankeun saum puasa pasti bakal aya anu teu saum. Kumaha sakitu urang sadaya lamun urang ridho diparentah ku Gusti Allah bayahna urang kudu turut kana parentahan sabab ridho dipangeran ku Gusti Allah. Bila mana dicari ku Allah bayahna. Kadang-kadang bahasana zaman kiwari mah lain ayeuna wae. Nyaeta bahasana tonan jadi tuntunan jadi tonan. Kadang-kadang pujian-pujian karena sunnah, tapi karena wajib. Kadang-kadang eta teh henteu. Kadang-kadang naon kitu makruh acan. Bahkan hukumanana dosa, tapi kadang-kadang geus urang resep mah sok ditinggal bae. Dicare ku Allah, bayana eta teh. Itu yang resep tapi dicari ku Allah pasti kudu wajib ditinggalkan. Dapat kalirana raditu billahi ridho kalirana nyaeta abdi sadaya nyaeta puji dengan anak Gusti Allah. Ya. Dina saat ayeuna insyaallah aya salah sawira hadis nyaeta opat golongan anu bukti eta opat golongan teh nyaeta datang saged lawan surga kalawan teu ningali dihisab teu ningali disiksa. Opat golongan nyaeta bukti dina poe kiamat datang nyaeta opat golongan saged lawan surga kalawan teu ningali dihisab jeung disiksa. Mana opat teh? Hiji nyaeta al-alimul ladzi amila bi ilmihi. Nyaeta jalmi alim anu ngamalkeun eta jalmi alim kana ilmuna. Artina jalmi anu kuningan anu terang eta mah jalma anu terang teh diantawisnakeun we urang dipasihan terang ku Gusti Allah ilmuna Allah balangkungan guru urang eta teh alim hatina kuningan gitu kuningan eta teh eta teh jalmi anu ngamalkeun kana ilmuna eta jalmi teh bakal didegedkeun jeung lawan surga kalawan teu ningali dihisab jeung disiksa. Sedangkan jalmi alim tehnya diantawisna jalmi anu dipaparin kuninga sebutkeun para alimil ulama. Para alim ulama mah nyaeta anu ngamalkeun kana ilmuna yakin bakal dicatatkeun kana lawanna surga. Sedangkan hadis anu sajen ngaturkeun kudu aya anjeun alim
muta'aliman mustami'an. Cek Rasul kudu aya anjeun hiji kudu aliman kudu urang mampu mah kudu ngajar ngadidik. Artina mapatahan. Dalam urang gaduh ilmu kudu dipapatahkeun. Atawa urang diantawisna minimal kudu diamalkeun. Gaduh urang ilmu teh kudu dipapatahkeun, artina kudu diajarkeun. Eta teh naon bagina sabab diparentah ku Rasul kudu aya aliman, artina kudu ngadidik. Lamun aya urang ilmuna itu artina kudu dimanfaatkeun, kudu diamalkeun gitu. Sabab lamun urang gaduh ilmu teu diamalkeun, saur hadis sejen al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu teu amal sarua jeung tangkal teu buah-buahan. Kumaha sakitu urang sadaya bila mana gaduh ilmu payahna we. Gaduh urang nyata ilmu paranti wudu. Amalkeun doa. Paranti wudu. Paranti urang kudu gawe wudu. Apa jampe sholat itu amal ke bari praktik sholatna eta amal jeung ilmu anu sejen-sejena sakan ulah sapatos anu neme urang boga ilmu teu diamalkeun eta teh saperti tangkal teu berbuah. Jadi urang teh boga ilmu tapi teu aya ganjaran. Sababna teu gaduh ganjaran sabab teu dipigawe. Atuh urang meunang ganjaran kumaha sabab dipigawe ge henteu. Gaduh mah gaduh alatna anu teu dipake eta alat. Atuh moal karasa manfaatna jeung moal karasa urang nyaeta ganjaranna tina eta alat. Atawa urang mah hasilna. Gitu. Sareng anu sejenna cek sebagian keterangan hadis sejen lamun urang nyaeta sebutkeun ieu teh alimun nyaeta jalma alim. Sok dimanan para alim ulama. Lamun urang saling sajongjongan jeung para alim ulama eta teh leuwih alus tinimbang urang ibadah 40 tahun. Tuh. Urang saling cek sebagian hadis sejen lamun urang jaro ka para alim ulama seperti urang jaro ka para nabi. Lamun urang nyaeta aya ulama ngantunkeun urang ngalangsa karena ngantunkeunna para alim ulama. Eta urang leuwih alus nyaeta guna langsa eta tinimbang urang nyaeta ibadah anu maraos sahid 1000. Itu eta urang karek kitu. Kan urang mah ya Allah nya karena da urang teh fungsi contohna surang ngahalkeun ka para alim ulama jaro nah karuna gitu. Kumaha sakitu atuh diantawisna urang teh hiji kudu dijadikeun urang teh jadi nyaeta jaminan Allah tetapi urang Allah. Lamun aya eta ilmuna. Lamun teu kitu atuh urang teh ngawuluh henteu ku nabi diparentahkeun kudu aya anjeun muta'aliman diajar. Urang nyaeta ngajar henteu atuh kudu daek diajar hartina tolak. Sabab tolak teh wajib hukumna fardu. Seringkali eta hadis sok dicarioskeun atau dinugikeun. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Itu nah kumaha
Mana urang kudu diajar teh beda urang nyaeta diparentahkeun ku Gusti Allah kudu ibadah. Ari ibadah kudu make ilmu. Dan sebagian katarana aya salah sahiji hikayat nyaeta ti Rasulullah Kanjeng Nabi sumping ka hiji masjid atawa ka panto masjid ningal Kanjeng Nabi ningal iblis keur nantung luga rego artina nyaeta bari asup ka masjid. Ieu keur ieu keur urang patokan. Eta iblis ditanya ku Rasulullah, "Hei iblis, ari anjeun teu kenal cicing nyaeta di panto masjid siga erek asup ngan anjeun lugar kok bahasa urang mah kitu." Jawabna iblis kumaha? "Kaula etek nganggoda nyaeta ka jalma anu keur salat. Tapi kaula sieun ku jalma anu keur sare." Panane? Nya. Nah ari kudu salat teu sieun tapi kudu sare sieun. Saur Nabi, nah ari anjeun teu sieun kudu salat, pan salat teh eta teh keur ibadah. Salat teh eta keur munajat ka Gusti Allah jeung pangeranana. Pan eta teh keur salat, nah ari anjeun teu sieun kudu salat. Ka sieun kudu sare. Sebetulnya ari sarete teh goblok artina poho. Ari sarete nyaeta teu mikir, teu ibadah. Tapi nah ari kudu salat teu sieun, ari kudu sare sieun. Cek iblis jawabanana, memang kaula rek ngagoda kanu salat, kalian kaula sieun kudu sare sabab eta jalma anu salat teh jahilun bodoh. Ari jalma anu bodoh salat gampil ngaruksakna digodana nyaeta digoda ku kaula gampil pisan. Jalma anu bodoh mah lajeng keur salat gampil. Tapi eta jami anu keur sare jalma alimun jalma alim hartina uningan jalma seueur ilmuna najan sare tapi atina nyari. Sieun kaburu nyari sieun dibereskeun eta jalma anu keur salat. Ku jalma anu sah urang teh biasa disandak kasimpulan jalma bodoh mah gampil najan keur ibadah gampil digodana ku setan. Tapi jalma anu alim mah bujang-bujang keur ibadah ku sarena sieun eta iblis. Tah teh kade cek sebagian katangan anu seje deui ayeuna mah bodoh tina masalah agama tidak kurang. Beda bodohna zaman kapungkur. Zaman kapungkur mah cek sebagian guru guru simkuring kapungkur mah lalakon nyebarkeun ada nyebarkeun nyaeta agama Islam teh ngawurukan hayang naon hayang ngajarkeun agama Islam papana teh lain pukul 1 kilo 2 kilo. Bari kapungkur ya Allah patoy bahasa kapungkur mah nyata lamun poe ngundang mun poe kobor lamun kurang leungeun meunang kitu lamun kurang poe meunang center bahasana atawa obor lamun kurang hujan kurang dengan payung ta eta teh bahasa sapertos kapungkur mah kitu. Tapi ayeuna mah ya Allah jawabannya gitu karena tahu saur Nabi engke mah geus ngaturkeun kaula lain beuki alus tapi beuki awon kade urang itu. Ta urang teh nyaeta lamun terjadi nyaeta urang ngawuruh anu urang teh jadi mustami'ah hartina urang enak muta'ah liman hartina anu diajar sok atau diajar. Urang bab urang sesuci, bab urang toharoh teh, bab urang salat sing bener, urang dina pikirna sing beres, urang dina ilmu fikih anu ngatur dina masalah ibadah. Atuh urang teh geus kitu sing beres dina urusan akidahna, tauhidna sing alus tauhidna.
keyakinanana ngan kade dina saat anu ayeuna akidah teh seueur pate kada teh seueur pate kada teh beda-beda gitu keyakinan urang mah akidah teh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seueur pisan anu kaluas dina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah lamun ninggal kana hadis anu sejen sanajan eta jalmi nyaeta getol ibadahna getol salatna melaksanakeun hajina alwarkeun zakatna infak jeung sedekahna puasa dijalankeun ngan hajakal keluar dina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu ibadahna moal diterima itu urugina padahal mah Al-Qur'an jadi ukuranna jadi imam hadis kadang-kadang sarua hadisna kan kadang-kadang dina akidahna benten pate kadang-kadang benten tak kade urang mah urang kudu syukur ka Gusti Allah nyata nyuhunkeun ka Allah teh mugi-mugi ditetepkeun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ari organisasi mah anu nuluykeunana nyata urang mah NU. Ari NU teh anu nuturkeun nyata anu teu pernah pegat ti Rasulullah nabi ka sahabat nyata asbahut tabiin ka ulama kudu kaum urang sadaya teu pernah putus. Kudu sakitu mudah-mudahan nyuhunkeun ka Gusti Allah nyata mugi ditetepkeun nyata hiji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nu kadua nyata urang mah organisasina NU ari NU teh nyata Nahdlatul Ulama gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu ya desa senama dina suci Ramadan asa benten suasana teh mohon kadang-kadang lamun anu getol kadang-kadang atos didamel ya kadang rungseh ibu-ibu leulus sabab kedua dengan arah, ini nak bukti telah lalunan ya kan? Pilih gitu. Makanya dia ibu pakai salon teh ini kita bukti ini. Kadang-kadang musuh kira sok keluar ibunya. Kadang-kadang anu ayam mah kadang orang teh sok obo ya. Harus berbilas. Beda ayah hadis. Aina lamun jalmi anu saum daripada urang seueur keluar bari teu bisa ngajaga ngariksa jiwa raga urang artina panguping urang atanapi urang paningal urang atanapi bisa urang langkung sae sali atau lamun teu biasa ngajagi ari biasa ngajagi mangarap saurang bersaum pe kalau teh didamel bila mana urang teu bisa ngajaga pilih urang teh anas urang saum tapi teu bisa ngajaga ngariksa nyata bisa urang teu bisa ngajaga ngariksa urang sepi urang teu bisa ngajaga ngariksa nyata paningali nyata sosa urang oh ya nah eta mah laku utang dicari atau opo saya sebagai yang kata hadis jalmi anu saum nyata opo eta kubulang gulingna bulang guling nyagigir kaditu kadina eta meunang ganjaran gitu daripada anu among bari teu bisa ngajar dan ngariksa dirina kade diri urang teh anas urang teh bibiji letek panompoe tapi kasuruh panompoe nyata nahan lapat tidak ada tapi teu bisa ngajaga diri pribadina tina lisana tina pangupina tina paningalna eta teh aya nyata nilai ibadah ganjaranana cuma urang meunang apa teu dahaga bisi kitu bukan desa gitu kuede kana bae urang teh hiji urang teh kudu jadi alimah anu ngawuh
teu bisa ngalurug atuh musta'aliman urang diajar teu diajar atuh urang teh mustami'an urang teh tungsi nyoret atau urang kitab mawa kitab ngelek diajar teu atau ama Quran urang teh disorongkeun henteu atau kitab disorongkeun teu urang teh tungsi kitu hartina tolak ya tadi ada atuh urang teh mustami'an kuping Ayeuna sabatos ieu tadi disebut mustami, anu muping mustami'an. Da ieu wujudna Al-Qur'an atawa nyana ayeuna kitab, nilai kitab, fungsi teu. Bapana geus sagana. Nya, kunjung-kunjung ieu teh. Para pemuda teu tahu urang teh kolam teu, urang teh atuh jadi mustami'an. Ulah dijadikeun nomor kaopat nyaeta urang aliman teu, muta'aliman teu, mustami'an teu kitu bakal gunang karugian nyaeta lamun urang nomor kaopat sagala teu gitu. Gitu. Dan ibu diantawisna punten dina sasi Ramadan teh nyaeta urang dina ngalaksanakeun saum kudu urang apal diantawisna apal anu matak ngabatalkeun apal anu matak ngaruksak ganjaran kana puasa diantawisna ibu kudu ingat lamun urang nuju saum kade hiji ulah nyaritakeun kagorengan batur kade kagorengan batur kosok kana ibu dina saum kade ibu yang haruskeun kawanan anu senes eta teh matak ngalungikeun ganjaran puasa nu kadua secara singkat nyaeta namimah ngadu domba gitu ngadu domba nyaritakeun contohna si fulan nyaritakeun ka contohna lamun Umar kaki jaet bahasana Umar nyaeta nyaritakeun Umar kaki jaet tak itu contohna adu domba sangkan eta pasean atawa sile awal akibat dina naon dina adu domba artina nami maka eta aya ganjaran nu kadieu nyarita bohong eta teh leungit ganjaranna puasa jadi puasa mah puasa bahkan urang lebihna tina perkara anu mata kabatalkeun puasa ditebihan tuang teu maron teu beuntan diantawisna utang teu kitu nya jimat teu tibeurang tapi lamun teu bisa urang bisa ngajaga eta ngariksa tina masalah pembatalan urang puasa atanapi contohna ibu berpuasa memilih bisi ngaroleh cepil ngahajar atau urang rodong bagian pangamun temenang gitu temenang itu terjadi pilih gitu lamun nikah nya kusikatan biasa teu make odol lamun siang cek sebagian malam anjing biasa cek pilih gitu kana makruh bah mending urang eta mah nikah mah kudu atau subuh nya gitu dia tahu dari mana anu mata karuksak karena ganjaran puasa nyata dia tahu isna urang ningali kalawan make sahwa ningali make sahwa eta ngalungikeun ganjaran kudu sakitu kudu bisa ajaga garis laras eta teh sebenarnya bisa sebagian keterangan dosen puasa bakal nyapaatan ka ahlina Ramadan bakal nyuhunkeun ka Gustina nyaeta nyuhunkeun kanu apal eta Ramadan ka ahlina Ramadan. Jadi urang teh mudah-mudahan ngalaksanakeun puasa dina anu ayeuna jeung anu atos nyaeta sasi Ramadan kenalun ka urang. Nyamun sabab saunallah Ramadan pek anjeun hayang naon. Eta Ramadan nyaeta muringan sakabeh jalma dina poe kiamat nyokotan eta Ramadan ka jalmi anu kenal artina kamu ngajalankeun
kanu ngajalankeun puasa dina bulan Ramadan. Tah bila mana jalma anu puasa dina bulan Ramadan eta Ramadan kenaleun ka eta jalma anu ngalaksanakeun puasa. Sanajan eta jalma ngaku abdi puasa, tapi eta hartina bohong dina ucapanana eta bulan Ramadan moal kenaleun. Moal kenaleun. Dicopot, disebrotkeun di hadapan Gusti Allah. Terus repek. Saur kitu saur Allah, Ramadan ari anjeun geus kitu hayang naon? Saur Ramadan, sasi Ramadan kaula hayang dijami di mahkotaan ni eta kalan mahkota kaagungan. Eta jami di mahkotaan. Segeun eta mahkota teh mampu nyapaatan kana 70.000 jalma. Gesok 70.000 jalma. Mana kita saudara-saudara sakan ieu Ramadan urang kenalin ka urang sararea. Lamun urang rugi nya eta jalma anu teu kenalin ke dina pegangan sasi Ramadan. Rugi kabina-bina. Gitu. Anu salajenna mana wika sigan mau ka ieu ka hatur teu sadaya. Nu kadua nyaeta anu caket lawan surga kalawan teu ningali dihisab jeung dina disiksa. Anu opat golongan nomor kadua teh eta al-hajjul ladzi hajja, nyaeta jalmi anu ngalaksanakeun munggah haji, alladzi anu hajja munggah haji eta jalma kadituna bigweri amalil pasar, nyata kalawan teu amal anu ruksa. Ulagi bahasana cacakan haji maha haji tapi amal maha awon. Kantos kaditu munggah haji tapi teu saeutik jalmi anu ngahaji bahasana kubur hajina we bahasa. Yaitu tapi kurang tingkah lakuna atau kewajibanana teu dijalankeun tah teu ngajami eta teh amal-amal anu pasar anu ruksa. Tah anu caket lawang surga teu make naon teu dihisab jeung disiksa mah eta jalmi anu ngalaksanakeun haji bari amalna anu sae anu teu fungsi ruksa eta amal-amalanna. Tah eta kajina bakal ngajamin kasalamatanna. Itu bakal asup ka surgana Gusti ngan keteh proses deui teh gitu. Nah bakina urang kudu haji sabab urang nyumpona kana rukun Islam nomor kali mun nomor kali mah nomor kali mah sok hilap deui talam geus nisab wayahna lamun geus mampu di jalana eta teh kudu eta teh diparentahkeun ke umat Islam. Lamun cek sebagian kataran haji sejen, lamun jami geus nisab teu ngalaksanakeun haji eta teh ulah cakat-cakat sareng naon sareng kami hatina moal cakat sareng Rasulullah. Tebih jeung Rasulullah, ujung sapaan. Da tebih dina naon? Ti jujuna Allah di Rasulullah. Kade. Ulah cakat di makom kami pakitu. Jadi kewajiban cek sebagian dikatakan al-hajju ashhurun ma'lumah faman farada bihin al-hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj diparentahkeun Gusti Allah lamun jalma anu geus nisab wayahna kudu ngalaksanakeun haji. Alhamdulillah urang sadayana senajan can ayo munggah haji karek umroh mohon. Alhamdulillah mudah-mudahan nyata umrohna umroh anu mabrur anu ditampi ku Gusti Allah nya. Doakeun urang sadayana anu ngalaksanakeun haji mudah-mudahan hajina anu mabrur jeung mabrur makbul jeung makbul anu sae anu ditampi ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadaya mudah-mudahan urang teu laksana sabab agama kalawan make syarat munggah haji mah nya
seperti jaga. Fardhu Islam teh dibagi karena dua bagian, hiji bisartin, kedua bigori bisartin. Anu bisartin nyata aya dua, hiji zakat, kedua munggah haji. Eta mah make syarat. Hiji kudu isor, jeung kudu geus mampu di jalan. Manis tato ilaihi sabila. Anu keur haji. Ayeuna anu teu bigori bisartin kalau teu make syarat mana? Hiji nyata mengucapkeun dua kalimat syahadat, kedua nyata salat, katilu puasa. Eta kitu. Kumaha sakitu urang sadaya nyata jalmi anu ngalaksanakeun haji kalawan teu urang amal anu pasat, anu rusak, anu awot, eta jalmi bakal dicicingkeun caket lawat surga. Kumaha sakitu urang sadaya nyuhunkeun ngan kade cenah abdi teh jalmi bujeng-bujeng kemunggah haji. Ayeuna urang bade angkat jaro wae sok aya geuningnya jaro ka waliullah, ka wali anu salapan ya teh sebenarnya bujeng-bujeng teh aya ongkosna. Bujeng-bujeng haji urang bade jaro ka waliullah teh bisa. Gitu misalnya aya perbandingan antawis urang jalmi anu pakir jeung miskin sarua dina nilaina urang ganjaranna saperti haji mana ulah eureun nyaeta 40 kali nyaeta salat Jumat anu teu kaselar. Artina teu eureun 40 kali sarua nilaina nyaeta ibadah haji. Tuh gitu. Ya Allah mah dengan ese ma'al yusri yusra. Nah gampang gitu. Mana udah makan sholat Jumat berapa nya kade berapa agar mah urang fakir miskin ninggalkeun kewajiban, agar mah urang di alam dunia ribu ngomong ke di akhirat teu ibadah mah leuwih. Naon sababna di dunia mah lamun ribu eureun heula mun digawe eureun heula bisa eureun, tapi ke di akhirat mah biasa. Hal biasa mah namun menang siksa terus we disiksa. Ya tuh kemah leuwih ribu agar di alam dunia sangsara pek di akhirat leuwih sangsara. Citu teh. Gitu ade kudu urang dipake akal pikiran. Gitu dimuliakeun urang teh. Di mana anu sedena lamun dipake akal jeung pikiranna digunakeun lain nuturkeun hawa nafsu, dan cek hawa nafsu mah ibadah teh harorea alim bertentangan dengan hawa nafsu. Daripada urang lain atau lamun di dina zaman kiwali jaba leuleus jaba lumse jaba apa jaba ada kata geuning sare. Padahal menang ganjaran dua, hiji ganjaran tina puasa, kedua ganjaran tina thalabul ilmi. Komo lamun urang sari urang ngariung di ieu paten-paten bari urang zikir ka Gusti Allah, zikir maca Quran, zikir aya naon teh dina hate, tasbih, tahmid, takbir atau istighfar dina hatena ada kakempelan dina iringan dilebetkeun zikrullah. Ieu teh sebagian keterangan ieu teh dijadikeun patamanan surga. Lamun ayeuna ngariung tanpa zikir ka Gusti Allah eta dina sarua jeung ngariung eta jeung teh nyaeta ngariung bangke himar. Kade ngariung we tanpa zikir terasa beriringan kumpulan dina hiji kumpulan tapi urang teh poho ka Gusti Allah teu zikir ka Allah teh eta sarua ngariung bangke himar. Ya benar. Gitu. Secara singkat nu kadua eta nyaeta jalmi anu ngalaksanakeun haji anu teu fungsi nyaeta amalna amal anu awal. Nu katilu nyaeta wasalisus syahidul ladzi qutila bil ma'rifah. Nyaeta jalmi anu maot
dibunuh dina pamperangan. Jadi syahid kadang-kadang. Aya mati syahid teh. Sebutkeun jihad, aya maot tapi sakit itu sagede jalmi anu ti Indonesia dek jihad itu hoyong Bali. Apa hoyong maot dina naon? Dina jihad, dina perang, sangkan mau syahid aneh kan. Kade urang mah. Judulnya tah dina perangan maot eta eta bakal didegetkeun jeung lawang surga teu make dihisab jeung disiksa masa nah kade aya yang tawisna lamun emut kana katerangan lamun ngabunuh diri itu eta calon neraka lain tah surga tapi seueur jalma kadang-kadang mabok bunuh diri eta teh lain calon surga calon neraka. Sok teh dina Al-Qur'an atuh. Dina Al-Qur'an jelas. Anu bunuh diri teh eta teh lain calon surga, calon neraka. Kade bisi imam bisi gitu. Bisi kade teu jalanan salah pek bunuh diri. Eta mah cilaka 12 begitu mah. Gitu. Kade seperti itu. Bisi berat. Kapan olahan itu para ruku terus kadang-kadang itu palingan teh sebagian guru lamun jalmi geus kapilaan ku resep ngajar salah akal rasana teh benar ngajar salah ati benar gitu urang mudah-mudahan bisa mikir tina urang nyaeta jalan-jalan umat nyasarkeunnya urang teh nyuhunkeun ka Gusti Allah urang teh anu padituna di guru-guru kurang anu teu pernah pegat jeung kadituna Rasulullah. Mau syahid teh lamun ninggal kana sebagian keterangan mau syahid teh di antawisna punten ieu anu kabakar eta debat mau syahid anu jadi benteuk terus maot pun jadi benteukna maot syahid. Syahid eta anu nyaeta ngalahirkeun terus maut anu ngalahirkeun ibuna ngalahirkeun terus maut syahid anu katirnihan guru kulongso eta syahid anu titeuleum dina cai itu syahid. Ayo perang wae pada atas ya itu cek Rasulullah. Jadi anu jadi bener mau syahid sebenarnya. Nah, ini syahid. Nu kadua anu kadua nu katilu anu ngalahirkeun nu kaopat anu katinya apa anu kalima anu maut dina jero syahid itu maut kan syahid 5 anu ulah aya seperti kitu nya tara mah ente teu ibadah sujud ka Gusti Allah aya kitu Pak kitu nya berarti mudah-mudahan urang nyata maut husnul khotimah monya begitu. Jadi di masalah syahid mah lain urang angkat senjata urang perang wae. Bahkan saya sebagian hadis saja anu saja mah dia kalau menjalma dia kata urang angkat senjata perang bagi anu urang contohna urang jeung urang eta teh lain calon surga. Lain calon surga. Calon neraka gitu. Neraka deui bisi salah manaan. Gitu. Anu salajengna nyaeta anu sakat lawan surga teu dihisab jeung teu disiksa teh nyaeta asy-syaqiyyul ladzi tasaba malan halalan wa anfaqahu fisabilillahi bi ghairi riya'in. Jalma anu berehan jalma teh berehan
alladzi anu iktasaba adil dia teh nya kasab malan kana harta halal anu halal anu halal wa anfaqahu jeung nganapakeun eta jalmi kana eta harta fi sabilillah dina jalan Gusti Allah. Resep daek infak, tapi infak ada isi salah mana infak. Pada ayat infak wajib teu meunang teu. Kadang-kadang saminggu 25.000. Teu meunang teu. Kadang-kadang dihitung nanti tina kehasilan. Ayat kitu hasil sebulan sampai sabaraha. Lamun dihitungkeun sabulan sabaraha. Tah dicokot infak. Eta teh wajib cek manehna. Ulang itu. Bahkan ku infak aya bengkak lebarkeun jual budi, jual serang ke infak. Oke, di iming-iming kunaon? Usur jalan. Ya aya deui macana Allah ngadamal eta capek di ala anu batur. Kenaon da eta sedang Allah. Kabeh ge Allah. Bisa lihat. Allah kenal kering pakaian eta. Itu aya deui hayap ka tempat manehna ieu teh ada murah. Dari di tempat murah dikunci. Tah kade geus kieu menjaga deh ala ayah hayam ke tempat murah aya mah urang kade. Dikunci teh utang. Itu. Ya. Tak gitu. Ini banyak sekali ya. Tapi kadang-kadang kita sendiri tapi lupa muncul ke lebih mana udah pada teman kali jalmi an mana sahihun an berehan rajin urang sapertosna naon napako atawa sodako atau urang sodako jariah atau nabi urang zakat dek zakat harta dek zakat ge zakat fitrah teh bisa di awal bisa zakat fitrah ngan biasana ada masuk di tungtung mumpul kana mangga bisi bade kuruin mangga bade kunaon mangga kubeas mangga di awal bisa bisi majakeun teu bisa dikumpulkeun gitu ngan dibagikeun mangke dina mumpulkeun mah teh ayeuna ge mah gitu dina waktu hari tawae bisi gitu biasa ti ayeuna oge dikumpulkeun ngan drama umumna kewe dina akhirna zakat fitrah. Sabab lamun urang puasa teh zakat fitrah eta teh cek keterangan mah nyaeta budak atuh teu. Jadi beresna puasa teh kumaha teh zakat fitrah. Itu. Geus kitu ulama ngadoa. Ngasatacana eta ngadoa nyaeta teh eta opat golongan nyaeta parebutan hayang pageula-geula hayang asup ka surga anu pa awalna cek anu mau sahid hayang diheula asup ka surga cek anu haji laksana haji hayang asup ka surga anu pageula anu sapertosna sahihun anu berehan hayang pageula asup ka surga eta ulama aturkeun doa ya Allah abdi beres hasilna perkara hasilna ilmu sababna nyata jalmi anu bereha sababna nyata hasilna abdi ibadah sababna anu bereha salikna tempatna ayeuna urang majlisna masjidna pondokna sabab jalmi anu bereha ya Allah mugi-mugi dipayunkeun asup ka surga jalmi anu bereha eta ngadoa jalma anu gitu kumaha sakitu pabulu-bulu eta jalmi hayang paheula-heula Allah ngutus malaikat Jibril wa ajin hukuman itu empat golongan. Lupa awalnya saha anu ditanya jalma anu mau sahih. Ditanya ari anjeun di alam dunya geus migawe naon?
Jawab eta anu mau sahid kaula geus dibunuh dina peperangan karena nyupri karidwan Gusti. Eta jawab saha? Jawab anu mau sahid. Saur malaikat Jibril ari anjeun apalna kana ganjaran mau sahid ti saha? Jawabna cek anu mau sahid muallimika di para alama ulama. Di ulama apalna ganjaran mau sahid. Lajeng kanu mana nyata kanu melaksanakan haji seperti anu tadi teh bahasana he ari anjeun di alam dunya geus migawe naon. Saur eta anu melaksanakan haji abdi di alam dunya geus boga haji melaksanakan perintah Gusti nyata keur nyupri karidwan Gusti. Ari anjeun apal kana ganjaran haji di saha? Nyata anger di ulama. Terus eta anu katilu saha jalmi anu berehan sami kumaha ikat terus ari anjeun geus migawe naon keur di alam dunya saur eta jalmi kaula berehan di alam dunya karena nyupri karidwan Gusti Allah. Ari anjeun apal ganjaran dina masalah berehan eta ti saha? Di ulama. Ngompong mereka ulama adalah anu seperti tadi. Nu panggilan asa asuh nyata jalmi anu berehan asuh mana mereka kudu sifat berehan ya Allah tak gitunya sifat berehan dedehan balasan kasihan itu keruran kedah gitu. Nah, aku bisa itu tanggung mudah-mudahan anu parantos di jalan berkurang sadayana. Ayeuna di asasi Ramadan dan asasi saum anu ka-17 dinten. Mudah-mudahan teh hiji dipasihan kagiatan kasobaran kasawakalan jeung nebihan dina perkawis anu mata kabatalkeun kana puasa jeung nebihan kana perkara anu mata ngaleungitkeun ganjaran puasa. Mudah-mudahan urang ibadah urang siangna jeung wongina aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rugi sakit baik kami atur waktu para pemirsa nya begini sakit mudah-mudahan anu parantos dirugikeun senaya mangpaatan saedana khusus kanggo syukuri anu ngadieukeun anak umum kasadayana ahli bangsa. Mudah-mudahan urang sadaya di pasien kegiatan iman Islam ihsan jeung mental urang sadaya kamalaksanakeun parintahan Gusti Allah. Anu sakawasan urang sadaya kalawan anu ditantukeun ku Gusti Allah. Da urang mah al insanu yudabiru wallahu yuqadiru, urang mah cuma berusaha Allah menantukeun. Mudah-mudahan urang ibadah urang aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalam ditutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silaturahmi atas diberikan, pabagi atas diberikan, jika datangkan sabab wasilah ilmu pikat Quran sadayana, ilmu anak manfaat dan masalah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.